jeung paranti kholwah para wali. Kholwah para wali teh di hiji tempatnya nama ulah kajamah ku jelema khusus yang dirina bae seolah-olah pepegatan jeung dunia jeung makhluk. Boga tempat khusus bae paranti takarrub tadarruj jeung Gusti zikir ka Gusti eta lah tempat kholwah ngaran. Ai urang mah tempat kholwah teh jeung jahe. Ulah kanyahoan ku sasaha boga di puncak hiji, di Cianjur hiji, di Bandung hiji. Di samping nu di imah ge khusus make AC lengkap. Teu meunang teu nu kolot ge teu meunang nyaho teh mah. Ieu gudang belah ditu aya kamaran saeutik deui. Eta mah urang mah kos kitu holwahna jeung memek bae teu eureun-eureun. Ya Allah ya Rabbi, mah holwah jeung Allah. Allah jeung kos kitu mah rulu barang bau teh mah tuh. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah lamun eta ku urang terus dipakai ibadah mulia. Ulah eta kamar urang. Di imah urang aya sabaraha kamar dihususkeun bae paranti ibadah ka Gusti Allah coba ge. Lain deui karasana. Asup ka kamar itu, asup ka kamar ieu, asup nu paranti urang ibadah. Lain deui. Rada muringkak bulu ya. Engke ge sok aya bae tah kutrak-ketrek. Beda. Lamun urang sering udang peuting di kamar eta dikhususkeun coba ge. Urang keur hes ge, urang biasa udang jam 2 atau setengah 3 tetep bae engke aya nu ngusapan. Ih, naon ieu tiis mah. Ulah dikira eta teh hadam-hadam. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaritakeun masalah penemuan ahli-ahli Allah nu geus ngarasakeun lazatna ibadah. Dibukukeun ditulis ku Imam Kusyairi, dibukukeun deui dikitabkeun ku seorang sahabat di zaman sahabat ialah Abdullah. Dirangkum jelema-jelema saat di zaman sahabat anu menemukan kalazatan ibadah. Urang geus tinggal ngadongeng-dongengkeun bae. Aya deui urang mah teu bisa ngadongengkeun nu ngeunah ibadah mah nu turun mah loba. Tadina ngeunaheun ibadah barang asup ka Golkar jadi kaganggu. Bisa tadi dongengkeun ku urang. Nu tadina tentrem ibadah barang jadi muih kurang. Bisa tadi dongengkeun ku urang. Tadina mangeunaheun ibadah teh barang kena sogokan turun ibadah bisa didongengkeun ku urang. Keur can nyandung mangeunaheun ibadah teh barang nyandung dirobah ngeunahna luhur puyeng handap ngeunah. Aduh. Tapi eta puyeng luhur eleh ku puyeng nu ngeunahna handap. Tadi dengekeun puyeng luhur sabodo lah geus. Kayak eureun sorangan. Si Raja Tega itu sebenarnya. Aduh. Sebab lamun urang ibadah ka Gusti Allah, ku Allah bakal dicoba. Hiji ku Allah bakal dibere dedengean. Diliwatkeun dedengean ceuli luhur mah kuari dibere dedengean nurani. Dikiriman jelema-jelema anu fakir ka imahna. Terus menta bebejanyana bahwa kula geus teu dahar ti kamari. Boro-boro boga imah mewah. Imah nu aya gede kerubuh bocor malah. Pakaian kadanan ku jutaan ratus ribu nu aya ge cumplang-campling. Kadele ku mata urang, kadenge keluhanana nembus ka jero hate urang, tah eta ceuli roh teh yang ngadenge. Mulai didinya gerak asuplah kana golbu
sanggeusna asup kana golbu ngereteg hate urang karunya timbullah langsung reaksi kana mata cerik mata gitulah manusia sanggeusna cerik timbul rasa iba karunya amat cak urangnya urang mah poe geus sabaraha kali dahar saya tepati kamari can dahar kuda kodok langsung mere urang 1000 eta mere 1000 teh bohong cerik eta gombal cerik eta buaya cak Allah cerik sia dibayar ku 1000 aing ngiriman hadiah nu fakir ka sia mun sia mere kadinya sesuai ukuran jang dahar bae geus disadiakeun ku aing sorga hakikatna mah kos kitu bagi jelema nu ibadah pasti dikiriman ku Gusti Allah jelema-jelema nu karitu moal lamun henteu ibadah mah mun ibadah dikiriman bae kajen ku kumaha ge nu hayang meunang ridho Allah kuari pamajikan nu kolot cerik ka urang meronta timbullah asup ka jero hate sebab celiroh roh teh aya irungan aya celian aya mata ngadenge eta teh jelema anu selalu dinikmati ku urang teh nyana memberikan kenikmatan ku urang teh diuyup ka ngeunahanana tapi ketika manehanana memohon ka urang keadilan timbul hati nurani urang sanggeusna timbul kemudian gerak sanggeusna gerak ceriklah urang karunya setelah cerik dibuktikan ku urang malah ditinggalkan saminggu penjahat kelas kakap sekolah ya teu kudu hese-hese raja tega ya anu tatarina deuk disadiakeun sorga ya ku ari mawayahna lah malipid heula ka neraka jahanam ngeri urang ngeri ieu teh naon ieu cerik urang teh diperhatikan ku Gusti Allah sebab teu bisa cerik eta jelema dangkal ketika geus bisa cerik dibuktikan apa henteu bagi jelema-jelema nu henteu rek dedeketan jeung Gusti eueuh masalah tapi bagi jelema nu endek dedeketan jeung Gusti saeutik pun selalu diperhatikan ku Gusti supaya berubah urang dek 2 dek 3 pembajikan silakeun asal jujur jeung adil adapun urang geus galasakeun jujur geus galaksanakeun jujur jeung adil nyana masih keneh demo lain masalah eta mah urusan hak geus urang mah ngalaksanakeun tah lamun urang geus bisa nurani ieu dipenuhi ku urang henteu gombal urang teh teu gombal teu ceurik urang teh henteu ceurik eta henteu bohong ceurik urang mulai diperbaiki ku urang dedeh jeung nyaah ieu teh fakir dedeh jeung nyaah ieu teh miskin dedeh jeung nyaah ieu teh perlu bantuan dedeh jeung nyaah ieu teh awewe perlu perlindungan urang dilaksanakeun memperbaiki diri urang sebab urang aya di dinya makomna mulai teu bisa urang memperbaiki diri salilana urang di dinya bae makom urang salilana makom urang di dinya bae mantap Imam Ghazali mah dititipkeun heula pamajikan salila 13 tahun ngalalana Imam Ghazali teh boga anak boga pamajikan boga santri lantaran can kapanggih jeung lazat can kapanggih jeung ngeunahna ibadah pamajikan ditanya deuk nungguan apa deuk balik bae ditolak santri mah geus dikaburkeun ulah ngaharepkeun ngaji ti kaula cek Imam Ghazali jung teh angan kiai nu sejen mama reka mana padahal geus boga gelar Hujjatul Islam deuk neangan lazat ieu teh ngaji teh ngan sakadar lalagaan ieu teh kikieuan ngarang sakadar lalagaan geus ngarang Imam Ghazali teh can kapanggih jeung lazat ditinggalkeun santri saat eta 500 encan pengajian mingguanana jang sajabana ditinggalkeun bae ku Imam Ghazali mah langsung ka Yerusalem ka Aqsa langsung ka Yordan langsung ke Mekah 13 tahun ngalalakon kakarak Imam Ghazali kapanggih setelah kapanggih jeung kalazatan cek Imam Ghazali eta nu ibadah kamari sesuai jeung aturan teh salah kabeh orang sagede Imam Ghazali ngarasakeun salah teh kos itu ibadah teh
orang nunggunakeun mah ibadah teh. Kuari urang memperbaiki diri lantaran urang mah ayeuna dina warung ayeuna teh ngawarungna sing bener sing rapih tujuanna ka Allah teu bisa tinggalkeun warungna. Lamun urang deuk ka Allah melalui suluk urang aya di pemerintahan ternyata teu bisa memperbaiki diri di makom eta di pemerintahan tinggalkeun pemerintahan. Urang jadi kiai tinggalkeun ngiaina daripada di mama-mama daripada di abuya-abuya jadi kapanggih jeung jati diri atuh nipu diri tah mah asal dipanggil mama irung bekah agak dipanggil kiai irung bekah lamun di forum teh kurang bae kiaian mang haji nya ngagerokeun kadi ulah mang haji atuh kiai goblok sia teu kadeuleuh Gusti aing kiai eta gahalangan kiai ngahalangan ya Allah ya Rabbi Gusti ieu carita jelema nu endek ka Allah kos urang mah tuh itu mah dipajar deka Allah yang teu dipajar henteu jah hayang urang mah muzabzabun baina endek wa henteu teu boga arah urang kumaha cai bae cai ka kidul ngilu ka kidul cai ka kaler milu ka kaler urang mah kos kieu bae henteu diarahkeun cai deuk dikakidulkeun diarahkeun jalanna ka dieu ye cai dek dikaditukeun diarahkeun di je dirapi-rapi urang mah henteu kumaha endekna bae kos hujan kamari atuh lele ambalaya teu diarahkeun tungtungna mah atuh lebaran teh santri jeung urang lembur mah tah kuari mulai ibadah khusus atulah mangga sesuai jeung aturanna syariat majang geus kuari memperbaiki diri disebut ngaji diri kumaha ieu carana geus bertubi-tubi urang tahajud ku tahajudna zikir ku zikirna sedekah ku sedekahna dan lain sebagainya tapi can kapanggih jeung jati diri moal bisa lamun eueuh nu ngarahkeun moal kajen ku kumaha ge kukulang ke dicaritakeun gretekna 99,9% moal bisa wusul ilallah tanpa aya penuntun numantak guru mursyid eta sebagai syarat pikeun wusul ilallah anu kudu nurut bae ka guru cak guru ulah tinggalkeun kudu nurut cak guru laksanakeun cak guru nang ngaler cak guru nang ngidul percis kal mayit tiadil gosil kos mayit aya di leungeun anu mandian mayit dipka tangtung didieukeun diuk dibalikeun balik moal bisa demo mayit begitu kurang dibalikeun ulah kenceng cak wae asal kabur kesadaran abi berojak bisa ngejat kok belum mati ya aduh nah sesuai jeung petunjuk kuari mah ngabersihan teh ulaya anu kitu ngahalangan di batin geus kudu kumaha tuh kudu ditinggalkeun makhluk sedangkan urang pun babarengan jeung makhluk tak ieu nu hese ge lain berarti ditinggalkeun kemudian urang ninggalkeun kitu bae ja urang moal bisa ninggalkeun makhluk dua rupa dibagi iman ninggalkeun secara hakiki wa iman ninggalkeun secara majazi ngan keur secara majazi ari hate mah tetep bae kudu ninggalkeun hate mah hate total hakiki kudu ninggalkeun bae encan usul mah kudu ditinggalkeun makhluk kitu keneh teh sulit bae kajen ku kumaha ge sesuai jeung aturanna loba murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir anu teu daek usul dicorekan ku Tuan Syekh di kieu di kitu kajadian nu usulna teh cek Tuan Syekh deuleu imam deuleu Kangjeng Nabi Musa ketika dek munajat ka Gusti Allah ya Musa ikhla na'laika bil wadil muqaddas tuwa buka sendal buka tarumpah ikhla na'laika lantaran anjeun endeu ka kaula nu agung ulah dibawa nanaon kitu keneh Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi di Jabal Sur munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi teh secara wahyu khusus ka Kangjeng Nabi ya Muhammad ikhla na'laik
pocot ku anjeun eta sendal anjeun bahasa sendal teh eta teh bahasa khusus kidaya padahal mah kabeh nu mantak ditafsiran ku Syekh Abdul Qadir iza aradta dukhula di mana anjeun deuk asup ilayya ka kaula cek Gusti Allah fanza al ilma wal amal wan nasab wal hasab wal milka wal ahla mun anjeun deuk ngarepkeun datang ka kaula ilham nu datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir nu dijabarkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir supaya urang wusul murid-muridna supaya wusul copot ilmu jeung amal copot nasab jeung hasab copot mal jeung ahli urang ka Gusti Allah teh ulah dibabawa ilmu lamun urang ka Gusti Allah urang mamawa jamul jawame asa pinter aing jamul jawamena eta Allah kahalangan ku jamul jawame urang ka Gusti Allah asa hebat patul muinna kahalangan teh Allah ku hebatna patul muin urang ka Gusti Allah boga berbagai ilmu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngajabarkeun ilham nu datang ka anjeunna inza al ilma ulah dibawa eta ilmu ka Gusti Allah mah sebab ilmu ngahalangan ka Gusti Allah ulah pocot teunden heula di tukangkeun masjid ilmu disimpen mana di dieu nya kula deuk ka Allah deuk disimpen heula sebab ilmu mah mawa gede hulu loba jasa nu tata dina kiai kopeahna nomor genep jadi nomor 11 gede hulu gede hulu aduh Gusti Allah amal tenden amal di luar ulah dibawa asup ka Gusti Allah mah lawang Gusti Allah tertutup ku amal lamun urang ka Gusti Allah mah mawa amal pan aing teh puasa pan aing teh maca Quran pan aing teh zikir pan aing teh ngaji pan aing teh salat eta dibawa ku urang amal eta ka Gusti Allah Allah jeung urang kahalangan ku amal urang tenden amal di luar kemudian hasab keagungan orang teh disebut mama orang teh disebut buya orang teh disebut wah luar biasa julukan dokter Andes itu profesor doktor dan lain sebagainya tak eta teh piceun di tukang mun urang ka Gusti Allah mawa dokter Andes kiai abuy kahalangan hasab nasab tenden heula di tukang ulah sadume urang teh turunan teh bagus turunan wali turunan kiai pan aing mah anak kiai Allah kahalangan ku boga rasa urang anak kiai pan aing mah habib Allah kahalangan ku rasa kahabiban baheula mah nyana keur teu boga rasa habib luhur pangkatna aya manzilah di sisi Allah tapi ketika nyana inget pan aing mah habib kudu beda jeung batur turun pangkatna ku sabab nyana boga rasa habib mah moal leungit ieu sanajan nyana teu ngabejakeun habib moal leungit sebab eta mah turunan ngan nu kudu dileungitkeun rasa kehabibanana rasa anak kiaina rasa anak walina rasa anak juragan eta tah kos kitu tah lamun urang boga rasa juragan jadi jurig tinggalkeun heula di tukang sebab Kangjeng Nabi kan subhanallazi asra bi 'abdihi laila subhanallazi maha suci Gusti Allah allazi asra anu geus ngalempangkeun ti peuting maksudna manu ngalempangkeun bi 'abdihi ka hambana henteu bi nabiyyin henteu bi rasulihi henteu bi Muhammadin tapi bi 'abdihi pocot kanabian pocot karasulan pocot sagala rupa kerja di hamba kakarak bisa naik salila urang boga rasa we tu aing mana kiai oh tu lain aing mah lain anak kiai deui malah kiai oh tu aing mah lain anak habib aing mah tetep bae mun boga rasa seperti eta mandeg bae di dinya tidak terkecuali harta pocot harta lamun urang ka Allah kemudian harta dibawa di jero hate ayam mio di hati ayam mio aya sekupi mui dibere
ku atut mio kau aing teu padahal aingnya mui desa tuh sia mah aya apansaan aya inopaan kemudian aya orang Karawang Gusti Allah doa berderet dia urang salat ka Gusti Allah urang asup ka Gusti Allah harta henteu ditinggalkeun heula maka kahalangan urang ku harta salila urang inget-inget harta Allah teh kahijab ku ingetan harta kitu keneh ahli urang inget ka pamajikan urang inget ka anak urang inget ka incu urang inget ka dulur ta eta ahli-ahli urang tinggalkeun tah sumajaa uryanan mimma siwallah maneh datang ka kaula jani cek Allah uryanan sataranjang tinu tadi sataranjang coba tina ilmu sataranjang coba tina amal sataranjang coba tina nasab sataranjang tina hasab sataranjang tina harta sataranjang coba tina ahli pokona mimma siwallah ayakeun di jero hate anjeun teh ngan hiji aing we Allah sok geura tak salat maneh hiji we Allah Allahu akbar bakal Lailatul Qadar kapanggih Lailatul Qadar bakal kapanggih lain kudu di bulan Ramadan bae asal urang bisa naranjangan anu tadi urang bisa naranjangan ilmu urang bisa naranjangan amal urang bisa naranjangan hasab urang bisa naranjangan hasab urang bisa naranjangan harta urang bisa naranjangan ahli urang teh sataranjang ka Gusti Allah abdi mah hamba Gusti henteu aya hartaan di abdi di hate abdi teu aya ahli di hati abdi teh aya turunan di hati abdi teh aya pangkat di hati abdi teh aya amal di hati abdi teh aya ilmu abdi mah hamba Gusti datang ka Gusti cek Gusti Allah aing nurunkeun rahmat ka sia sulusup rasa deukeut bakal aya rasa deukeut teh aya bae masyaallah deukeut jasa Gusti Allah teh lamun urang geus boga rasa deukeut jeung Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing nu agung teh leuwih deukeut tibatan tun urat genggerong sia lantaran robah sia teh nang ngarobahkeun aing roh sia teh eta teh nang nimpen aing kicep sia teh kicep aing diuk sia diuk aing duh Gusti sagala rupa nu aya di abdi teh ieu teh ti Gusti ieu teh geus ulah nyebutkeun ti Gusti teh aing teh ku deket-deket teh geus aing teh teh nu mantak mafi jubati ilallah deui dijubah ulama naon kecuali aya Allah doang teangan coba dijubah aya Allah segede peureut teh naon eta lain kitu rarasaannya na geus Allah bae Allah salat coba tipeuting sholli sunat tahajud Allah akbar masyaallah aya nu nyingkap oreng androk pamajikan aduh lain budak deh Lailatul Qadar atuh 9 bulan keluar Lailatul Qadar aduh Masya Allah itulah ahli-ahli Allah sakadar global carita anana praktekna kudu aya anu ngabejan kudu aya nu ngabimbing teu bisa mun leuwih nu ngabimbing mah tetep bae kudu aya nu ngabimbing hudangna teh carana teh dibimbing ku guru mursyid lain dilepas begitu saja torekat tawajuh suluk teu bisa sambarangan lementaran jelema nage dipilih guru nage henteu sambarangan mere boro-boro darajah suluk tawajuh cacak-cacak anu darajah kitu hungkul ge ieu adalah kesulitan sulit eta nah iyalah neangan pimuridenana henteu sabarangan dibikeun nu mantap eta Abah Anom Tasikmalaya lain salah ilmuna salah cara merena torekat nu ayeuna lain salah torekat da bun kurang dideuleuan alalakur salah mikeuna lurah dibere torekat camat dibere torekat watu tasbih kunyana dicecekel bae bari teu make kopiah atuh gideg bae keur ngahareupan jelema ge gideg bae bakal grogol ieu mah ye nya torekat cikos kitu torekat mah teu ngundang nanaon torekat mah nyana lamun kuat babarengan jeung jelema lamun teu kuat nyepi sorangan menghindar diri kumaha kekuatannya na bae sebab aya nu keur ditempuh ku nyana
hiji darajat di eta makom nu kudu dipiceunanana awaik jeung rozailna nu mana bisa bari cacampuran jeung jelema silakeun teu bisa menghindar mau tidak mau lamun nyana hayang naik cenah ieu mah deuk terus bae atuh teu naik mun aya guruna pasti dicarekan ke ku guruna sia kumaha pancen sian deuk pan atuh di dinya bae ieu mah jalan di tempat mah teman nu baris kiri kanan teu datang dirinya tegap gerak atuh mun lempang datang ka serang mah teu lempang atuh di dinya bae atuh geus bae sakikituna bae masyaallah na ieulah manfaat cek Imam kitu Marasi radhiyallahu ta'ala yaqul nahnu walhamdulillah ta'ala awqatuna kulluha lailatul qadar waktu kami maka bagi lailatul qadar nah sebab li anna ibadatahum ibadahna para ahli sufi lain anu ngaharamkeun sapeker besi sufi teh nu ngaharamkeun sapeker adu calanana nongtot teh nu janggotna kumisan teh henteu salah ngan lain eta sufi mah engke dicaritakeun jera ge aya jelema maka pakaian cumplang-campling dicarekan ku guruna lain kitu ibadah ka Allah aya jelema maka pakaian bagus lain kitu ibadah ka Allah pakaian dek kandal dek ipis dek cumplang-campling dek bagus eta badedeulean mata lain eta nu kudu diomean golbu baju mandek makan nu kumaha bae ge mangga teh teuing eta mangan sakadar lah lamun kieu lamun boga rasa bangga make nu bagus make nu jore kira-kira make nu jore asa jadi wali mah make nu bagus nu aing mah make baju ge tapal tepil pasti ku batur pajar wali je atuh blon tah atuh bos atuh blon tah kos kitu mah deuk nanaonan ngantak ge palsu wawaliadan kanyahoan bae nu palsu mah tetep bae kanyahoan bae banon gitu ngaranna batu merah delima jeung nu asli jeung nu lain atuh kajahoan bae gitu bulau sapir anu asli jeung nu tiruan atuh kajahoan bae virus asli jeung cikotok atuh kanyahoan bae ieu bangsa cikotok kabeh ieu mah kieu tuh nya li anna ibadatahum salantaran ibadahna ahli sufi allati yu'ammiruna biha anu nyana ngaramekeun ku ibadah kana seluruh waktuna eta adalah fikratun wa tibarun wa syuhudun wa istibsarun per detiknya nama tafakkur per detiknya nama kitu itibar selalu manggih naon bae dijadikeun tafakkur jeung itibar nu mantak lamun geus datang ka dinya eueuh nu jadi gangguan dunia ketika ningali bangkong ieu bangkong ka kawasan Allah dijadikan itibar maha kawasa Allah nyeun bangkong nagara mana jeung bangsa mana nuji bisa nyeun bangkong moal aya ge Jepang babangkongan nu resepeuna ge budak leutik doang sama pos kitu mah babangkongan urang kapanggih deui teh jeung orai maha kawasa Allah dada melanana tiasa nyeun orai pasti di dieu teh aya hikmahan orai teh urang teu nyaho bae ieu teh kamangpaatan jeung kamadaratanana orai teh teu semata-mata diciptakeun ku Gusti Allah pasti aya mangpaat jeung aya madaratna lantaran engke makhluk Allah teh kabagi tilu aya nu mazmum aya nu mahmud aya nu bainal mazmum wal mahmud hiji aya nu mazmum teh hartina tercela aya sabaraha selain manusia anu kasuk mazmum aya anu mahmud aya sabaraha selain manusia anu mahmud aya anu bainal mazmum wal mahmud naon ditapakuran ku urang diitibaran ku urang tah kuaring mulai naik ningali embe maha kawasa Allah embe teh aya bikang ya lalakina aya nu gede nu leutik aya nu luis aya nu jibrud kos jelema bae nu luis aya nu jibrud tapakur manggih ku ari urang Karawang tapakur masyaallah Gusti Allah ku bagus-bagus teuing di mana alamatna nya tah eta sok salah tah aju nanyakeun alamat lamun tapakur doang mah teu naon geulis mah teh budak komo nu nyieunna meureun Gusti Allah ti karesepeun tah geus datang ka dieu doang ulah aju nanyakeun alamat
lamun nanyakeun alamat batal tah batu geus tah mah bajingan ngaranna tuh. Ya Allah ya Rabbi hesenya ieulah ilmu urang ngamun ngaji diri ka baca kabeh diri urang jeung asa saralah bae urang ngaji diri teh bener nah pasti salila urang can usul ka Gusti Allah urang dirundung ku salah bae ngebentak ku bentana asa salah ngadenge ku ngadengena asa salah dahar ku daharna asa salah nginum ku nginumna asa salah sare ku sarena asa salah boga pamajikan ku boga pamajikan asa salah nyandung ku nyandungna asa salah bae wabeh asa salah bae jelema sumping ka Tuan Abdul Qadir nu hiji beuki dahar nu hiji tilok dahar begitu datang ka Tuan Syekh cek Tuan Syekh luhuran nu sok dahar ya budak pangkatna luhuran nu sok dahar nu tilok dahar pangkatan sedengkeun di mata masyarakat nu hebat ieu nu puasa bae bahkan bukana ge bukana ngan tilu huap kadang-kadang ku dangdeur tah eta tah ieu mah sana turunan Panuragan poe ieu mah ieu Cirebonan ieu mah ieu sumping dua nenek kabeh saksian ku masyarakat mana coba pilihan Tuan Syekh ternyata nu dibagjakeun ku Tuan Syekh nu dahar anu teu dahar mah di biasa bae di luar biasa bae dek buka-buka tah sayayana bae tapi anu beuki dahar mah kiai teh kiai maksudna lain kiai onam kiai besi pajar sia ye kiai dibagjakeun malah bareng jeung Tuan Syekh daharna ge waduh dahar nambah deui didelegeun bae kun sok puasa teh kan nya nama dibagjakeun hebat amat susurian sagolana bunga amat nya pan aing mah diapi lain kan padahal aing puasa bae cek nya teh aju aing zikir bae jauhna naonan aing di mata Tuan Syekh aing nat nu salah apa Tuan Syekh begitu boga pikiran gitu mau tuh Tuan Syekh kajahoan pan berarti ngomong teh hate teh kajahoan ku Tuan Syekh aing didelegeun ku nya berarti aing salah ya apanya nu salah itu lotok deui ongkos urang leuleuh awewe cek urang bogoheun teh teu bogoheun teh aju jana leuleuh bogoheun pasti pugunya na keur leuleuh ka belah tukangan urang geus husnuzon ya pacar ka urang bae orang ditukangin urang aya dulurnya na sial jasa tah geus beres dahar itu buka tuh geus peting diajak ngobrol ku Tuan Syekh lantaran Tuan Syekh teu ngabukakeun heula nanyalah nu sok puasa Tuan ampura ieu mah abdi titebih ka dieu maksudna hayang jelas bae abdi ieu sok puasa bae ari ieu mah sok dahar bae kiai menurut Tuan bagusan nu mana bagusan nu dahar bae jeban sakana pantuan ceramah baheula lamun hayang ngusul ka Allah macana kudu kentel beteung kudu ulah ngadaharna naon kudu puasa bae pan atuh ieu Tuan ngabaguskeun ka nu dahar tanyakeun tah ka nu sok dahar teu kudu aing nu ngajawab aduh kieu teh ngisi urus ditanya Kiai nu mantak dahar bae kunaon oh kula mah nu mantak dahar bae hiji dititah ku Allah kulu wasrabu wala tusrif setiap nu dititah ku Gusti Allah berarti halal kula keur ngalaksanakeun barang halal maksudna dahar teh nuturkeun perintah Allah dengan tujuan jang ibadah kadang ku sia cek Tuan Abdul Qadir kadang teu atuh dahar teh dititah ku Allah ai jang salat mah daripada sia puasa bae haju teu berjamaah lantaran cak sia cenah pan leuleus jasa sia puasa bae haju teu berjamaah haju teu ngaji zikir bae lantaran teu kuat kentel beteung bagi jelema nu teu kuat ngaji ku sebab puasa teu kuat berjamaah ku sebab puasa tah maning ieu dahar bae kapake ku urang dahar bae nama katuturkeun ku urang dahar nama tapi niatna terusin coba tanya deui
ulama cekdahhar belamunndahhar ayat tanaga sehingga bisa tapakur nikmat jasa tapakur teh lantaran setiap nelu etatina tanaga kukula dipakai tapakur dipakai itibar setiap gula diuk tapakur itibar setiap dedengean kukula dipakai tapakur jeung itibar tuh kadenge Gusya Aisyah pansia mah kulantaran keleh beteng haju di kamar bae sia teh pan asa jadi wali padahal mancan datang kana naon kulantaran sia geus puasa bae sabaraha taun sia mataku sia dijaga ceuli ku sia dijaga sia ka Allah teh boga rasa sia teh mawa amal puasa bae eta ngahalangan sia ai sia mah teu boga rasa lantaran atuh kula madahar ja hamba Gusti jeung dititah ku Gusti ketika abdi neuk ka Gusti mah atuh tah madahar ieu atuh eta mah sakira kieu ka Gusti teh ka Gusti bae abdi teu mikiran nanaon tah eta kos kitu nu hebat mah nu mantak urang beuki dahar teh alhamdulillahirabbil dasar tukang dahar jadi wali teh kos kitu hararese mantak aya hiji jelema kiai itu mah cenah puasa bae seri bae kiai seri bae paling geus sakieu doang manehna mah bisaan lah puasa bae emang teu bisa geus sakitu artina naon atuh puasa jeung teu puasa beda bae ku Gusti dibere itu mah dibere puasa bae boga tanaga ieu mah nu mantak dahar bae mun puasa teu boga tanaga tapi urang teh ngagunakeun tadahar hate ngagulak-gilekeun hatena supaya napak bener dina syariat supaya napak bener dina had supaya napak bener dina perintah Allah dahar asal napak jeung perintah Allah nginum asal napak jeung perintah Allah dan lain sebagainya asal napak jeung perintah Allah daripada urang puasa bae teu napak jeung perintah Allah naon artina tuh asana moal paruasa emang tilok di puasa teh bagi anu bisa mah puasa bae ngan niatna dilempengkeun mantak aya anak kiai puasa bae kemudian ngamasantren ka Mama Bakri eta si anak kiai teh puasa bae geus 11 tahun geus tamat asana geus bisa napak sancang ka jeung guru eta mah tuh 11 tahun begitu masantren ka Mama Bakri dipanggil ku Mama Bakri ceng buka bae nyanakan hook ieu geus 11 tahun buka bae padahal pan Abu Yadim Yati aya dirinya henteu titah buka Abu ya mah tapi si eta mah titah buka sia mah buka bae cek Mama Bakri buka bae nyana ceurik di pondok ini 11 tahun puasa kok titah buka lah ya nurut ka guru buka nyana begitu buka langsung kesangan langsung tanagaan ngaji getol salat getol cek Mama teh cek aing buka sia getol tak ku ari mah kamari mah keur puasa bae ngaringkuk bae sia hanyawan ku Mama keur panggil kadua kali lain eta niat sia puasa nu salah manya niat puasa teh hayang loba tamu kok puasa ti hayang ulah diteurak ditembak kok puasa sih hayang dunia eta nu salah lempengkeun puasana lillahi taala tuh jadi ku Mama mah ku Mama Bakri mah jelema nu puasa teh titah buka aya nu titah puasa ieu puasa jeung teu puasa masalah nu penting lurus niatna ulah aya mimpar-mimpar dunia lurus bae lillahi taala tah lamun ibadahna para sufi cek tadi ge fikrah ibadahna para sufi itibar ibadahna para sufi masyhur ibadahna para sufi mah istimsor atau per detik per menit teh emang babarengan jeung Gusti Allah atuh Lailatul Qadar teh tamat sakadar omongan doang beurang ge kapanggih jeung Lailatul Qadar penting kapanggih jeung Lailatul Qadar nu matak seluruh waktu beurang jeung penting Lailatul Qadar sebab Lailatul Qadar eta deket jeung Allah sedengkeun nyana per detik per menit deket jeung Allah atuh wali mah manggihan Lailatul Qadar teh per detik per menit per detik per menit itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kan az-zarfu tabi'un lil mazruf wadah nuturkeun kumaha nu diwadahanana naon hartina wadah bagus lamun nu diwadahanana goreng
aya kurung manuk bagus jasa tina kayu jati tapi manukna manuk gareja pasti jelema ngalelewe isi nu bogana kumaha manuk gareja diingu parah aya deui jelema teh kurung nama sederhana goreng jasa bahkan tina kirai kurungna tapi manukna purukutut pancawarna jelema kabeh ngalaliek teh neuleuh kurung kabeh neuleuh manuk bu bagus amat bu bagus amat kabeh kararitu masyaallah masyaallah kantong plastik sederhana tapi asina aya duit samiliar pasti eta kantong teu sambarangan diteudeun teu wani nenden kantong plastik di luhureun meja sambarangan lantaran boga nilai tersendiri aya kantong tas presiden tapi eusina tarasi ditoler-toler pasti tanya ku pamajikan kantong bagus amat tetap merekna naon presiden bo bagus amat teden ka jero deuleuh jerona naon ieu mah tarasi ka dapur ke naobek kitu pasti itu pasti awak orang di sorbanan, di udeng-udengan, di jubahan, tapi ternyata horenganan cium tangan ke atut. Pasti cak masyarakat kaditu kahaukeun. Kahaukeun teu bagus ya mah. Aya cumplang-campling we bajuna ge lah hideung, kancingna ge beureum saware. Jore make sendal jepit tapi ketika dibere ku atut weh tuh bisa sembarangan kecuali loba ruhna kaambe ku masyarakat anti pemberian sembarangan ruhna kaambe ku masyarakat ternyata aya waroan di jerona horenganan deket ka Gusti Allah sieun besi salah sieun ngadahar riba, sieun ngadahar subhat, sieun babarengan jeung jelema-jelema kitu lantaran di jerona aya rahasia Allah. Aya sirrun min asrarillah yakni ma'rifatullah wa rasuluh. Atuh ku batur ge sanajan eta wadahna jasad goreng, cumplang-campling, malah makadeuleuna ge teu berseka, tetep bae cak batur bagus amat ieu pancawarna ieu mah. Pancawarna ieu mah sanajan kurungna tina kirai tetep pancawarna bae sanajan ieu kurungna tina kayu jati gereja bae manuk gereja itu. Aduh barang dideuleuh kurungna bagus manukna manuk kerak beuki tai manuk kerak dibere ku Ismet ditarima bae dibere ku Jaki pud tarima ulah pud aduh awas si gade sembarangan dah barang dahar ye kerak lamun geus ngeusi nu ngeusian awak teh ieu berstatus kerak engkena bakalna dilelewe ku batur kajen ku kumaha kitulah ahli makrifat nyaritakeun wadah ulah kaget lamun diri urang ku batur teh diambean meureun ieu teh kadeuleu mata batin batur horenganan di jerona urang teh akur jeung nyana mun nyana ngridit urang biangna mun nyada resep bang urang bapakna mun nyana resep disumbang urang mah proposalna geus leuwih ti heula batur teh nutupan irung bau bentek kitulah sing hade ieu wawadahan diperjelas ku ahli makrifat mah lah cenah aing momal ngaji minggu hareupan los sia teu ngaji ke gaji los ya eusian ku gareja eusian ku kerak bila perlu toed ada rese jasa ngaji lamun geus ngaji batin kena kabeh ih syararieun jasa komol bulus macaan Imam Ghazali geus caritakeun macaan Imam Kusyairi geus kos kitu bae urang benerna hirup teh ketika orang ngarasa teu bener justru rahmat Allah nempel di dinya ketika orang ngarasa bener ujub nu aya di dinya lah rahmat Allah ngajauhan ka urang tuh kitu tinggal kitu bae teh mah masyaallah nah ieu wadah kahiji adalah asbah awak
Wadah kedua adalah azminah, wadah katilu adalah amkinah. Salilana cek ahli makulat ma urang mual kaluar tidinya lantaran innal makulatil ladaihim tusaru fil asri wa hiya aradun wa jauhar. Mual kaluar urang teh ti arad jeung johar, ai johar maqama binafsi, ai arad maqama bi ghairi. Geus atuh urang teh mual kaluar ti arad pasti bae putih nu aya di urang nempel di awak urang. Kasep nu aya di urang nempel di beungeut urang, kitu keneh goreng nu aya di beungeut urang eta ge nempel arad ngaranna. Jangkung nempel di awak urang arad ngaranna. Geus awak urang sabeuleuh gejerna ngaranna johar, eta johar jeung arad eta nu kitu maujudat mumkinat. Johar jeung arad kabeh ge lain Allah sebab Allah man wajibul wujud. Tah kulantaran sakitu salilana urang teh moal kaluar ti johar arad aya deui di Karaong johar teh lembur. Lembur johar tah mah. Nah, ieu amkinah ieu. Sarwa ta'zumu bi qadri ma yaqa'u fiha. Agung tempat eta ku ukuran nu terjadi, ku kadar nu terjadi di eta tempat. Tina naona minat taati tina ibadah ka Gusti. Semakin dipakai ibadah tempat eta semakin luhur tempat eta martabatna. Pakai ibadah luar biasa, luhur luar biasa, makin mantap, makin luhur. Pangluhurna mana Gusti? Pangluhurna Jabal Arfah. Gunung Arfah, 5 gunung di Mekah anu moal kaluar tina sejarah anu sangat dahsyat. 5 gunung. Hiji Jabal Arfah. Nomor kedua Jabal Abi Kubais. Nomor katilu Jabal Nur. Nomor keempat Jabal Sur. Nomor kelima Jabal Kurban. 5 gunung. Encan jeung gunung santri. Di Mekah. Di Mekah doang. Tah, sejarah eta mah. Geus hese nyaritakeunna keagungan gunung nu 5 eta mah. Urang nyaritakeun gunung Arfah behelanan hiji. Begitu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di Hindi, plek. Ibu Hawa di Jeddah, terus sataranjang kabeh. Sataranjang teu meunang make ampok-ampok acan. Begitu dek make ampok-ampok acan cak Gusti ikhla ya Adam. Tama sorga teu meunang dibawa ka dunia ke mun sia asup deui ka sorga pake sadaekna. Ungan anjeun maksiat ka aing turun sataranjang langsung sujud plek. Tidinya lah ngalir cai mata jadilah kali. Lantaran pohara jasa cerik da Kangjeng Nabi Adam. Tah eta teh begitu ku Gusti Allah tadarruna jeung khusukna jeung taqarrubna dedeketan jeung kaduhungna geus pohara jasa sehingga moal balik deui kana maksiat ka Gusti. Irpa ya Adam. Udang mulai make ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam. Kitu keneh Siti Hawa. Gajang caritana bae. Iya Adam, panggihan pemajikan anjeun di Gunung Arafah Mekah. Iya Hawa, panggihan salaki anjeun tuh di Arafah. Masya Allah. Daratang gabe di mana Arafah teh kan jelema kakarak 2. Neuk nanyakeun ka saha pancan aya Pak Komarudin harita mah. Encana. Neuk nanyakeun ka saha kakarak 2. Dah lempang masing-masing menuju dititahan Gusti Allah ke Gunung Arafah. Ya nyasap tugas malaikat Jibril. Tadi jalan cek malaikat Jibril, kadieu jalan cek malaikat Jibril, dituduh-tuduh ku malaikat Jibril. Leuwih ti heula Kangjeng Nabi Adam datang ke Gunung Arafah. Naik langsung ka luhur, tidinya neuleuan saputerna Kangjeng Nabi Adam. Ditinggalian mana aya ti jauh tuh ingki oh itu istriku tercinta. Masya Allah, langsung melambaikan tangan. Hawa kadeye ku Siti Hawa. Oh suamiku Adam tercinta lompat. Oh
Aduh, Masya Allah. Langsung pelukanlah di dijak. Kangjeng Nabi Adam turun seetik di luhur, Siti Hawa naik, didinyalah pertemuan anak langsung patangkep-tangkep. Etalah disebut Jabal Rahmah lantaran dedehna Kangjeng Nabi Adam jeung nyaahna Siti Hawa kumpul di Gunung Rahmat. Di gunung di luhur batu disebut Jabal Rahmah. Disebut Arpah lantaran Kangjeng Nabi Adam mengenal ka Siti Hawa ti kejauhan. Siti Hawa mengenal Kangjeng Nabi Adam ti kejauhan, dipertemukanlah di batu eta, disebutlah Arafah. Ketika nyebut Arafah, perkenalan, sangat kenal kapangi didinya. Ketika nyaritakeun rahmat dedeh jeung nyaah kumpul didinya. Kitulah kisah Jabal Rahmah. Antaklah menunggis ka Mekah, naik ka luhur aya tugu. Tah tidinya turun Kangjeng Nabi Adam. Tah lamun urang geus ka Mekah mah aya belah kanan, tah tidinya aya batu. Didinya lah nu dipake wukuf ujung junan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didinya kuari penggede dunia, raja-raja, tamu raja ketika wukuf tahunan didinya lah diurut pertemuan Kangjeng Nabi Adam. Kitu keneh Kangjeng Nabi urang teu bisa sembarangan sahabae kuari mah urang mal bisa wukuf di dinya paling ge sebelum hari wukuf urang keliling heula. Oh ieu tempat Kangjeng Nabi wukuf teh. Turun tina tugu naik ti dieu saeutik ayalah di dinya batu di dinya jadi lain di luhur pisan. Handap Jabal Rahmah mah kuari ge setiap nu ka ditu pasti ka Jabal Rahmah. Turun ke handap, aya onta dirarangkean, dipoto cepret dibawa ke Indonesia. Inilah aku sedang di Arafah. Kedangan. Ya Allah. Cukup dicatat ku malaikat hayang dicatat ku fotografer. Masya Allah diabadikan. Di sorga nama geus dihapus lantarannya na ria. Di dunia ada maya kene we di Gunung Arfah. Aduh Gusti ngeri. Tapi ulah sieun ku kitu tetep bae ka Mekah bae. Urusan Allah tah mah. Nah iyalah Gunung Arfah kakarak duaan jelema. Karak duaan. Moal aya pasini tanah tamatungan duaan. Allah satu jang maneh kabeh moal aya. Kuari pasini soteh di kota pasini sameter ge datang ka sidang-sidangan. Di Jakarta masa meter setengah meter kedatang ke sidang. Di lembur ge kuari mah lantaran kitu pager ngalah ka ditu 20 cm ribut luar biasa. Baheula Kangjeng Nabi Adam mah duaan eueuh nu ribut. Lega jasa. Terus tidinya anakan Kangjeng Nabi Siti Hawa teh dua-dua sajodoh abeh tereh. Sajodoh ngan cara kawina di kitu silang adina kawin ka tetehna nu tetehna engke nu kakana kawin ka adina set panjanglah dongengna di surat Baqarah duku kurang geus kaliwat iraha cenah kiai atuh emang otak sia mah kos kitu aju pohoan deui bae geus kaliwat pan surat Baqarah teh kepe balik deui mun panjang umur sia tapi aya mah panjang bae meureun. Aduh, parawan we ngaji teh. Tuh, gitulah. Etalah Gunung Arafah. Eta mah geus hese nyaritakeun keagungan Gunung Arafah mah. Setiap jelema nu wukuf di dinya geus aya jaminan sorga. Ya Allah ya Rabbi. Pokona mah saha jelema nu wukuf di padang Arafah tah deuk babacaan, deuk diuk bae, deuk lelempangan, deuk lempang bae pokona mah. Deuk ngobrol bae ge asal pas wukuf di padang Arafah nyana niat wukuf geus dosa kabeh diampura. Eta mah geus diampura bae ulah omong. Eta ku mulia-muliana Arafah, ulah loba omong yang ulah suudon. Pokoknya si ada HS bae ge, cak urang dieu HS ge, cak urang itu mah sepatan mengees bae. Diampura bae. Teh kudu babacaan asal diuk geus cak Allah teh geus diampura bae eta mah geus ulah loba omong yang ulah suudon.
Masya Allah. Eta mual agung Arfah teh atuh lamun teu kitu mah. Kayak kitu mah kudu husu, kudu babacaan, kudu taqarrub jasa ka Allah. Atuh teh teh kudu di Gunung Arfah teh mah di Gunung Karang ge jadi. Teh mah di Gunung Karang ge jadi ieu mah kumulyana Gunung Arfah. Jelema ngobrol bae ngarokok geus di dinya geus. Ngadu bako geus di dinya. Dihampura bae. Prakaju ka ditu urang ngadu rokok deui. Ieu keur carita keagungan Arafah. Keur carita keagungan atuh moal disebut agung. Ai kudu husuan mah. Nu teu husu ge asal wukuf di Arafah hampura beres geus. Yakinkeun eta kos kitu geus. Agungna Arafah. Ieu tempat lain sambarangan. Hiji teta jeung sajabah-sajabahna sajabati Arafah. Ya Musdalifah, ya Mina, terus ya Pak Masjidil Haram. Kurang menyaritakeun Masjid Haram. Mana masjid? Anu sarakaat dibayar 100.000 rakaat. Mana negara? Numun sodako saperak dibayar 100.000 perak. Mana negara? Jeung tempat nu lamun urang maca tasbih hiji dibayar 100.000. Mana negara jeung tempat mun urang saquran tamat dibayarna 100.000 Quran. Ya Allah ya Rabbi. Moal aya min ayyi baladin kana mana negara anu lamun dilaksanakeun ibadah sahiji dibayar 100.000 moal aya kecuali Masjidil Haram. Mantak waduh nu ka Mekah salat da loba jasa. Balik di Mekah geus teu saralat. Lantaran geus loba jasa cek. Gusti Allah. Lain kos kitu nyaritakeun agungna haram. Agungna naon kitu ngaranna tempat naon sababna lantaran di Masjidil Haram aya Baitullah. Cak Kangjeng Nabi innaki la khairu ardillah sanyana anjeun wahai tanah haram pangmulyana bumi Allah. Laula anni ukhrajtu min kilamun kaula tadi usir ti anjeun ku urang-urang Mekah lemah kharajtu kaula ge moal kaluar. Cinta kaula ka anjeun luar biasa, dedeh kaula ka anjeun luar biasa. Lima ya Rasulullah ya Muhammad lantaran aya Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana Quran sabab anu ngajelaskeun inna awwala baitin pangheulana bangunan wudi alinnas anu diparantikeun pikeun manusia lalladzi bi Bakkah niscaya nu aya di Bakkah Baitullah ngaranna bahasana Mekah Bakkah haram eta keneh lalladzi bi Bakkah mubarakan pinuh kabarokahan Mekah mah beh luar biasa khususna keur urang Mekah umumna keur balerea wah hese nyaritakeun keberkahan Mekah mah unggal poe nu berkunjung ka ditu masuk ke cerita keberkahan dunia nu jualan tasbih bisa kebelim baby band bisa kebeli Lexus bisa kebeli imah urang Mekah teh jualan sunan susur bae jualan susur mubarak di cerita duniana keur cerita akhiratna Masya Allah di samping eta wa hudan lil alamin dituduh pikeun manusia petunjuk pikeun manusia sebab Baitullah eta adalah pusar dunia lamun hayang nyaho pusarna dunia adalah Baitullah mun teu percaya ukur cek ahli palak mah ukur coba ge ka kaler ka wetan ka kidul ka kulon bakal akur bae eta bantak aya dina ilmu palak mun urang salat di pelebah muqabalah jeung Baitullah tadi dia ye pan ieu buleud cek ahli palak mah buleud dunia teh bumi teh buleud Baitullah di dieu urang salat di belah dieuna tak dek yang hareup ka mamana gelos lantaran ka dieu akur ka dieu akur ka ditu akur ka dieu akur mun bisa mah yuk urang ukur bebarengan yuk gitulah cek ahli palak ialah wahudan lil alamin wa man dakhalahu kana amina sahaja lemah nu asup ka dinya aman dunia akhirat baheula malamun aya jelema di udag-udag asar sup ka Baitullah aman baheula malamun turis di udag-udag asup ka Baitullah aman fihi ayatum bayyinat di Baitullah aya tanda anu jelas naon maqamu Ibrahim aya maqam Ibrahim Makom Ibrahim teh lain kuburan Kangjeng Nabi Ibrahim tapi tapak tangan, tapak kaki Kangjeng Nabi Ibrahim. Urut naon? Urut esteger. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dititah ngabangun Baitullah,
dikenakan ku putra anak Kangjeng Nabi Ismail ketika geus teu katotor ku leungeun maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot batu dipake esteger ngan esteger eta mesinan naon bisa naik sorangan ngeng ka dieu engke lamun deuk nyokot adu ka handap turun ka handap lamun ka belah ditu muter ka dieu waduh urang lamun boga kos kitu mantep biasa eta batu esteger seumpang sorangan ilah mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam bagi nu geus ka Mekah bakal ningali aya tapak suku tapak dampal padahal mah emaknya ka batu bisa nyeglok itu jamoa kuduna mah lumun nyeglok mah paling ge ka naon gitu garana ka endut lempung ka karek ieu batu tapi aya tapak plek geus sabaraha kali bahkan 10 kali eta dek didoser moal bisa setelah didoser di zaman Raja Pahat paeh nu ngadoser didoser deui bulan kemudian potong doserna paeh deui didoser deui maksudna neuk ngahalangan emang urang Arab kitu teu percaya kana ditinggal begitu didoser potong paeh geus sabaraha puluh teh nu paeh teh teu bisa datang ka kuari tetep diamankeun ngan berusaha dek dibongkar bae ku Raja Pahat tapi teu bisa bae sebab naon Quran teh mah mun eueuh eta Quran berarti eueuh lamun eta datang ka bisa didoser berarti makom Ibrahim teh urang mun maca eta kumaha fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim di Baitullah teh aya tanda nu jelas dalil anu nyata yakni makom Ibrahim urang ka ditu mana makom Ibrahim mata teu bisa didoser tah lantaran Al-Qur'an nu ngajelaskeun pararaeh bae tuh ialah tempatnya ta'zumu biqadri ma yaqau fiha min at-ta'at ka Jabali Arfa wal Masjidit Tsalasah hiji Masjid Haram 100.000 dibayarna Masjid Madinah 500.000 Masjidil Aqsa 100.000 tah etalah masjid-masjid nu tilu nu mantak kitu salian ti masjid eta mah biasa-biasa tapi lain berarti biasa teu boga nilai tetep bae boga nilai ieu carita wawadahan ya ne gunung anu hiji Arfah di samping anu opat Jabal Abi Qobes dongengna panjang Jabal Abi Qobes Jabal Nur Jabal Sur Jabal Kurban eta ge patulapat tali jeung para nabi kemudian Masjid anu tilu Haram Madinah kemudian Aqsa sumal Masajidil Baqiyah waz Zawaya wa khalawatil auliya jeung paranti khalwah para wali teh di hiji tempatnya nama ulah kajamah ku jelema khusus yang dirina bae seolah-olah pepegatan jeung dunia jeung makhluk boga tempat khusus bae paranti taqarrub tadarruj jeung Gusti zikir ka Gusti etalah tempat khalwah ngaran ai urang mah tempat khalwah teh jeung jahe ulah kanyahoan ku sasaha boga di Puncak hiji di Cianjur hiji di Bandung hiji di samping nu di imah ge khusus make AC lengkap teu meunang teu nu kolot ge teu meunang nyaho teh mah ieu gudang belah ditu aya kamaran saeutik deui eta mah urang mah kos kitu holwahna jeung memek bae teu eureun-eureun ya Allah ya Rabbi mah holwah mah jeung Allah jeung kos kitu mah ruru barang bau teh mah tuh ya Allah ya Rabbi nah ieulah lamun eta ku urang terus dipake ibadah mulia ulah eta kamar urang di imah urang aya sabaraha kamar dihususkeun bae paranti ibadah ka Gusti Allah coba ge lain deui karasana asup ka kamar itu asup ka kamar ieu asup nu paranti urang ibadah lain deui rada muringkak bulu ya engke ge sok aya bae tah kutrak-ketrek beda lamun urang sering udang peuting di kamar eta dihususkeun coba ge urang kerhes ya urang biasa udang jam 2 atau setengah 3 tetep bae engke aya nu ngusapan ih naon ieu tiis bani mah ulah dikira eta teh hadam-hadam urang maca sholawat aya hadaman urang maca Quran aya hadaman urang maca tasbih aya hadaman asal eta kamar khusus paranti ibadah bae lamun deuk bae asup pamajikan urang ka dinya aju sataranjang cek malaikat mah lain deui pemandangannya waduh jadi rusak ieu cek malaikat lain deui ieu bae kada kudu boga kamar khusus
mantak Kangjeng Nabi ka Jabal Nur khusus lamun Syekh Abdul Muhyi pamijahan ka Guha lamun Syekh Jafar Swadi ka Gunung Haruman terus boga tempat kholwat-kholwat tersendiri eta teh makin dipakai ibadah makin mulia makin letak ieu keur carita tempat nah di imah urang ge mantak naon lantaran waktuna zuhur wallahu a'lam bissawab.